datang kawarni siger datang wawara kocap nyarioskeun di selebeting nagara kayangan Suralaya yang permesti guru miwah kasepuhan negara Senapati Agung diculuk Panji Narada parantos samiriung mungkulung di Balairung dongkok ngaronyok di wewengkon nagara paparyawarna ieu nagara kayangan Suralaya yang permesti guru Raja Dewa di kayangan kasonong lengai ngesetinggil tina turata dedap unyuk sumana pun kakang Resi Panji Narada kacida bungahna wayana dihaturanan tur dibagakeun ku salirap adi guru nanging satacana panjang lebar tibayun akan bade nyangakeun sembah kaweningan galih tina naon rupa kasalahan muga adi guru ageng ngamaklum adi guru mugi ageng ngamaklum sokomo dina waktu sayeuna masih kene kasut dina raraga minal aidin wal faizin dina waktos hari raya Idul Fitri adi guru akang teh nadahampura malah sanes ka adi guru wae kasadayana nu aya di ieu kampung Pangawinan Bojomradi terutama ka Bapak Saibul Hajat lahir batin hampura Pauli ka Bapak Muksin Bapak Ropei Kumis terutama Bapak RT Arianun bantosana Abah Jarman kasadayana warga uwa anu lingi di desa Pangawinan hapunten lahir batin tina naon rupa kasalahan mugi ageng ngahampura disagedengeun adi guru ngamaklum kana naon rupi kasalahan akang mangga bade aya kersa naon purwa di gurunya unjuk sumangga bade aya kersa naon adi guru purwa ngumpulkeun lain waktu merbayak salain mangsa aya naon mugia ulah rewas Kakang Panji rela aya hiji pasoalan anu perlu diterangkeun tina perkawis naon adi guru wayana kaula teh nampi kana hiji kasalahan tageni nah ari kitu aya kalepatan naon adi guru kutina kaula teh dina waktu harita saminggu anu katukang ulah teh tetela ngabogaan itikad anu mempar tina ajaran dewa nirca tina rasa manusia ngambui nirca tina rasa manusia kumaluarkeun tindakan-tindakan aral sobaha saur Bapak Muksin Tiama benang boga nafsu asal nafsuna terbatas
Sebab lamun boga nafsu teu dibatasi balu karena kumaha timbulna wes bablas angin lamun nafsuna urang teu dibatasi hari nafsu jam 12 mulai deui RT eta mah khusus ge Pak RT pungkus si dalang mangis nah jadi ku aya anak itu adik guru teh boga tindakan nafsu kumaha dina mangsa kaula dedeuheus nepangan Dewi Tanana hiji istri anu keur tatapa di Tegal kapanasan kaula teh katarik diraih ka pentang ku asmara gama ka Dewi Tanana. Oh jadi di Tegal kapanasan Dewi Tanana teh keur tatapa napaan hiji lalaki lanang sejagat lalaki sejati lanang sejagat ari nu disebut lalaki sejati teh nu kumaha hiji lalaki anu bisa dikawulaan tapi tara ngawula bisa marentah tara benang diparentah. Oh paribasana leres eta kasebutna lalaki sejati. Oh gitu kari-kari ayeuna di guru ngarasa salah kumaha sedangkan cekap terangan sebab manusia memual aya nu bener dak lain malaikat kan tenang ngan mungkin anu dicekal ku manusia teh beneran jeung sabener-benerna tagini dina kabeneran adi guru ieu kutina kaula teh melanggar tina ajaran dewa sedangkan cek ajaran dewa yen hirup lamun hayang mulia sing bisa ngajaga 3 faktor hiji ngaran 2 hirup 3 wujud kari-kari ayeuna hirup kaula teh henteu kabendung ku hawa nafsu bogohna ka Dewi Tanana lajeng sedangkan Dewi Tanana nolak teu daekeun Kang gabungan kasalahan kula sorangan leres saatosna nolak dipaksa dibeberi ku kaula saatosna diudag-udag eta Dewi Tanana teh lumpat ti kulon ka belah wetan katebak angin ti kulon nepi ka raksukanana nyingkap auratna katingali tagening memang ieu anu nyieun marangsang ka lalaki teh gara-gara ningali aurat awewe sageusna katingali auratna tekaraos deui aya nu ragrag tina raga kaula Denira yang kamu kaget Denira yang midangu dawang sang nalendra ya sang nalendra astaga perlak cilaka baru cai mani adi guru teh anu murup mau biarin ka dia bulan 14 na aya di Segara Ampenan kuayana cai mani adi guru ragrag ke Segara Ampenan leres Kakang saparantos eta cimani raga kedah kumaha saena wayahna gerak keprik para dewa anak-anak kaula nu opat
diantawis Batara Brahma Bayu Indra Kamajaya maksudna supaya ngancurkeun eta cai mani ulah nu aya di segara ampenan sangkan ulah dugikeun ka ngorbankeun jiwa raga kaula moral para dewa sae dewa utamana Dewa Batara Brahma kumpul sampurasun nyanggakeun semahong arcana maya semah kula didampal sampean Brahma taulanu Kakang Panji kula wayana terangkeun kasep teu kudu seur saur teu kedah loba carita geura hancurkeun itu cai mani nu aya di segara ampenan lu nah ieu mah pagawean teu beda Abah Jarman ieu waduh nah masih kena bedas itu jangan kena dihancurkan wah hancurkan kasep saya dinten ayeuna kula bakal ngancurkeun lajeng Batara Brahma nyandak pakarangna cinandak ieu kamambra cinandak ieu kamambra matak serabian ningali menai pakarang tongtong sakseni ku Kanjeng Rama kula anu bakal nembak gening ditembak ku kaula lain ancur kalah kahirup deuleu itu kalah kambut-mbutan beuki ngagede aduh bogat silap kumaha wartosna pun lanceuk Kakang Brahma bisa ngancurkeun digana bae teu bisaeun Bayu wah lamun kitu mah ngomong wungkul eleh ku Bapak Muksin ai kitu mah Bapak Muksin mah boro-boro eta opak sakaleng diremukeun ku Pak Muksin sakseni kula anu bakal ngancurkeun eta siwan walah diga-digana ieu mah kabarengan ku cai di walungan Cilibukeun ieu di deukeut Abah Jarman kalah kabeuki ngagedean deuleu itu aduh ampun Allah Stiker sayang Widi enggal carita ieu cai mani nu aya di segara ampenan anu geus dihancurkeun ku dewa anu opat tapi kenyataan dihancurkeun ku dewa anu opat diantawis
Batara Brahma anu watakna boga sifat seni ditemak deui ku Batara Bayu anu watakna sifat angin ditemak deui ku Batara Indra anu watakna sifatna bumi ditemak deui ku Kamajaya anu watakna sifatna cai ieu cai mani dipulasara ku dewa opat lain ancur kalah kasarua dibina ku malaikat anu opat nu kasebat Jibril Mikail Israfil Israil anu ngawujud di diri manusia nyakseni kalakuan manusia anu hirup di alam dunia anu mawi ieu cai mani Batara Guru barang dipulasara ku opat dewa sanes leungit sanes ancur kalah ka ngawujud gumulung ngajadi gunung sagede gunung anakan gelar ka alam padang poe caang bari gogoakan kokoceakan Allah adi guru bahaya tiwas tinggalkeun adi guru cilakan cilaka lamun kita jadianana obat wala kadahayah bala kacabak sagala-gala kacabak awak tiris hayang make baju beteung lapar hayang dahar bari jeung hananga haus hayang nyonyo masih kene uung awang cararaang can aya neon-neon hayang dahar hayang nyonyo ay budak leutik mah sebenarnya makana dahar malain daharnya ya kuduna ge nyebutna hayang palangkakan corang dangarana budak leutik maksudna mameureun hayang barang hakan barang ngomongna pelo mah hayang palangkakan cuang ciu neangan indung jeung jadi bapak oceatna ieu makhluk kadangu ku Sang Hyang Tunggal rena waspadana Sang Hyang Tunggal margi katingali ti katebihan mama ngonggorohkan ieu makhluk aya hiji huntu anu bakal nyilakakeun ka manusia nu aya di marcapada nu kasebut huntu kala anu bakal ngadahar milik rezeki manusia kitu kayanana ieu makhluk enggal pinterna Sang Hyang Tunggal lajeng nganepangan ka ieu makhluk nyatana cai manina Batara Guru amuin barudak lamun teu buru-buru ditepangan ku eyang bisa hancur manusia lamun kitu ini ngaya nu kokoceakan belah ditu bari jeung inditna digamundi awak
buakna diga kebo tapi nah eta beungeut nama alus diga awewe beungeut na bodas deh naon mangkeluk naon ieu nu kieu hei mangkeluk adieu jangaria buah-buah ieu hiji makhluk anu rek ngagoda ka manusia bari jeung ngaruksak ka manusia nun kanggo ngiring dingah ka ADD Ulpi oge ka Bapak Saibul Hajam khususna Bapak Udinnya Ucu oge kaleresan alhamdulillah deui dulur-dulur uwa kararumpul Bapak Robi Kumis Mama Eti oge Bapak Muksin miwa ibu duka tosumping duka acan ibu nama tosumping sahur nati Serang cenah ti rumah sakit umum urang doakeun mugi asing enggal aya dina kawilujengannya cu oge atuh teh hilap ieu kanggo ka Dahrati oge oh hapunten ka Bapak Dahrata punten pa Dahrata malu mata geus kolot ulah teh jadi panjang A dianggap I horeng Dahrata nuhun kasayanana Bapak Dahrata oh mau pami bari ngalungan 234 namanya kamu tukang genang atuh dalang ya hoyong utamina kapunana ka Ibu Asria Ibu Asria miwa Bapak
Saya dapat baik pada siasat ngalaksanakeun tuh neng hayangna tuh ngalaget beneran ya ayam mangkelu pan geus tadi ari awak hideung beungeut bodas indi tuang muning hei samaneh di dieu lamun lain kolot mah bisa aral sobaha eyang teju ngan untungna kolot sabab aya paribasa saur pamuksin teh mah kolot mah kudu leuleus jejer liat tali tah bener
dasarna oge kolot mah kudu leuleus jeujeur liat tali kudu laer handapna lain laer handapna godong cek abah RT Arya laer tali Aisyah lain laer handapna burut ngaranna nu kitu ya ari maneh memang moal ngarti da maneh mah budak kemari sore apana kaula awak hideung beungeut bodas teh sabab kaula mah rumasa cicing di Gunung Simbul di Sagara Siloka naon ari artina Gunung Simbul oh kaula mah keur contoh sebab kaula teh nyekelna teh papasangan dua perkara awak hideung beungeut bodas naon artina awak hideung nandakeun ayana peuting nonton heula cenah ari beungeut bodas nandakeun ayana beurang jadi manusia malah mun hayang salamet gerak banda gerak cekel patokan anu dua perkara dabongan mimitina oge Adam jeung Hawa alamna langit jeung bumi kalakuanana manusana awewe lalaki salah jeung bener apes jeung jaya akal serius sih balik aja na ge jadi aing oge lamun hayang si dahar mah meureun kudu boga akal aing tah eta kan kade akalna ulah akal-akalan bari ngakalan kudu boga akal nu sehat iya teh sulalahanya asem maka deket mangir tadinya kabinong kaditu ari Suralaya teh di mana Suralaya teh nagara jagat trioka tilu roka tempat sebab eta teh tilu tempat anu jadi kamuliaan para dewa hiji nagara Tunjung Biru nagara Tunjung belah kidul petir teh lain eta mah Tunjung Peda goblok anu kadua Sunyaruri Sunyaruri nu katilu Kayangan Suralaya jadi bapak kaula teh ayana di negara Kayangan saha ngaranna Batara Guru Ulu Batara Guru Batara teh pinter guru teh anu wajib digugu ucap lampana ditiru ahlakna wah anjeun teh geus dipastikeun ku bapak anjeun dibere ngaran Batara Sangkala coba baca kumaneh naon artina Batara Sangkala ari Batara teh pinter sang teh hiji kala waktu jadi kaula mah barang daharna dina hiji waktu jadi waktu maneh mah barang daharna teh di waktu subuh tengah poe jeung wanci magrib sulit amat hayang barang dahar kudu ngawaktu jeung anu di daharna ge teu bisa sawenang-wenang aya aturanana hiji budak untang anting ari budak untang anting teh nu kumaha ibarat awewe teu lancepan teu adian sanajan lalaki oge kitu budak anu teu adian teu lancekan lamun teu diruat benang di dahar kumaneh di dahar jalmana lain di dahar milik rezekina di jalmana makarunya aku ibu
mata daya rencana jeung aya kateranganana al insanu sihri wa ana siruhu yen manusia kudu boga rasa jeung rumasa jadi lain manusana nu di dahar tapi milik rezekina dua budak anu ngalahirkeun suku heula turujun ngaranna lamun teu diruat beunang di dahar ku maneh lamun geus diruat teu beunang diganggu tilu budak nanggung bugang anu artina nanggung bugang teh lanceukna maot adina maot terus kulah ngahapit pancuran naon artina kulah ngahapit pancuran awewe opat lalaki hiji lamun teu diruat beunang di dahar ku maneh tapi lamun geus diruat ulah diganggu saterusna pancuran ngahapit kulah lalaki opat awewe hiji lamun teu diruat beunang di dahar ku maneh lamun geus diruat ulah diganggu wah loba hakanan aing we naon deui bangunan-bangunan anu tacan diruat eta beunang diganggu ku maneh jadi lamun aing ngaganggu bangunan mah meureun anu dihakan teh semen keramik behel lain eta nu di dahar milik rezeki manusana anu ngatur eta bangunan kitu banyak aing dahar jeung sajabana lamun teh diuraykeun ku kula memang moal cukup sajam 2 jam anu wajib di dahar ku maneh tanu matak ayeuna maneh beunang barang dahar beunang maneh nepangan ka Batara Guru asal badekeun heula tatarucingan kaula aduh aing ngajak babadean tuh babadean goblok eta siapa Jarman babadean siap aing ngabadekeun kana tatarucingan anjeun tapi asal aya tarohna tuh bedanya ari ahli judi menya segala naon dijudikeun bae keun diturutkeun ku eyang ju naon tarohna ulang saling gegelunun tah mupakat ipan mupakat bae ieu mah henteu mawas diri maneh mah huntunangan hiji aing mah deuleuh huntu aing keun bae huntu hiji tapi teu jadi masalah padahal mah jelmana mah geus doang Abah Jarman ieu huntuan tapi ngajak babadean sok naon babadeanana wit siji woh loro dahan papat godong pitu kembang tanpa wilangan naon sih babadean model kitu mah encer sipil boro-boro aing budak leutiknya apal cangkem babadean model gitu naon artina wit siji kawit teh siji kedua titilu pangeran manunggal hiji atanapi Gusti teh Allah nyatana hiji sebab lamun manusia nyebutkeun Allah dua kupur hukumna teu nyaho kafir hukumna amuin pengaruh anak dewa deui nyaho deui bener diga-digana ieu budak sanajan kakarak borosot ge geus sakola ieu budak aing mah dina jero beuteung ge geus nyakola aing mah ngan teu nyamen doang wah loro di mana nu dipibana
di alam buah-buah aya berang jeung peuting awewe jeung lalaki Adam lan Hawa. Jadi manusia lamun hayang salamet gerak di banda dua perkara akal jeung pikiran. Bener ya? kabade dahan papat Wetan kidul kulon kaler. Di manusia lamun hayang salamet sing eling kana purwa daksina. Purwa mimiti daksina wakasan teh amanah Kanjeng Rasulullah anu dititipkeun ku Rasulullah malaikat opat Jibril Mikail Israfil Ijrail anu ngancik dina amarah luama sawiyah jeung emut-emutan mutmainah aingnya maeti naon sama maeti mutmainah hutnya mutmainah aduh kabade jangan nya digana mah geus aya didikan dina beuteung budak bodong pitu sanajan hirup luputan tahun takran we 12 bulan ngembara di dunia tetep patokan hirup nama 7 poe Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu eta nu dipibanda pembangtan pawilangan lamun nurut ke nafsu memang yakin eta manusia teh eueuh tungtunga kahayangan paribasa boga motor hiji hayang boga 2 geus 2 hayang boga 4 geus 4 hayang boga 10 geus 10 sadeler hayang dibogaan sebab kajurung ku hawa nafsu lumatak di dieu untuk manusia boga pikiran sebab pikiran teh filter penyaring nafsu anu bakal ngaluarkeun akhlak anu teu jaya jeung aturan manusia bener kabade ya nah tadi gagal poe ieu sok moal rek bohong moal rek jalir jadi pinas tiker saya widi barang panangan sang yang tunggal di kokos kuil Batara Sangkala curugna dirojokkeun kana genggerong Batara Sangkala anu aya senjatana nyata huntukala dialah huntukalana sapada harita Batara Sangkala kapidara so dirageke leungeun aing ku sampean rasakeun sareng disangkana memeureun eyang terek eleh akalnya cu da memang asa kebenaran eyang mah digegeleungeun teh memang tujuanna mah hayang ngabut huntu kalahna ujar anu sejadi senjata manehanana anu bakal ngaruksak ka manusia nu aya di mercapada ayeuna geus beunang ka huntuna urang didayeuhna cu urang dipake tulak bala kanggo menuju kana kasalamatan jeung kaberkahan umumna warga desa Pangawinan khususna keluarga besar Bapak Udin anu nuju nyalametkeun putrina dina raraga resepsi walimatul aulus nuju ulang dayeuh nyem ulang ka wetan nyem burakeun ka belah kulon nyem burakeun ka belah kaler nyem burakeun ka belah kidul ari doana kieu nya cu
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanaostos rek sedoa ulah wakan direbutnya Bu. Dalam pahanan oge masih panjang gitu. Tangeh keneh kebila mana kidalang tos beres ngidu ngalungkeun ka opat madhab eta kakarak tiasa direbutan nu aya di luhurnya. Sebab ieu nu aya di luhur teh lain keur hak dalang lain. Keur hak babarengan saha bae anu mikarep mangga tiasa dicagatna Ju. Kieu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman minal masriq ilal maghrib jinan wa insan warian wa gamangan kasliman kasirat jal jalalul ya iblisa setan ikidulu mati wa nuri robbana taqabbal Sulaimana bin Dauda alaihi masalam birahmatika ya arhamarohimin. Inama amruhu ida aroda sayan ayakulalau kum payakun. Inama amruhu ida aroda sayan ayakulalau kum payakun. Inama amruhu ida aroda sayan ayakulalau kum payakun. Aduh alayung dasar eta mah jelema kolot-kolot kurang ngajegar aya kurang ngajajar ai sugan aing mah bener we kitu arek tutulung kaing senjata aing dicabut bari jung nepikeun ka aing asak kabung beureuman. Aduh alayung sanajan bari jung kitu tetep aing rek idit kakayangan Suralaya rek minta pertanggungjawaban ka bapak aing ama ulah kaget Panji Narada ulah di guru cilaka cai maneh kulang teu ancur aya meja ngarujuk jadi makhluk. Wah ama bagia ieu pula Batara Sangkala geuning itu datang ka dieu bahaya ka Panji. Ketan ka Kanjeng Rama sakali deui hayang dibelaku abarian. Terima kasih Tuhan. Mani asa ngarunuhan aya keunang aya keneh hayang deui dibelak-belak euy. Loba teuing malulus euy.
paman hidup sahangarana Batara Sangkalabaka eta raksukan kula didinya memang nyata pakaian anjing teh eta saya atuh lamun kitu moal kantos lami perpios amin Kakang Panjinarada ulah di guru sidik tetela anak kaulakan geus boga gelar Batara Sangkala ayeuna indit nepangan ka nagara kapa-kapa maksudna bade nyanda keraksukan kaula di Batara Sangkala Baka mangga di guru urang doakeun mugia sing aya dina kawilujengan salalawas lampana Batara Sangkala parantos kasun Adiubi ngaturakeun sembah kaweningan kali pangarsa linggih bi
jalan damai. Leres kaula nunuhun kana naon rupi dauhan salira anu parantos mapatahan kana jalan kasayan Nyapi karsana anu nuju saweg timbal wacana silokane angluda dereng tumibang nginang dereng kang saperaptanipun sumping Batara Sangkala mumida aya aku pagarsa Sampurasun rampes sahayu bade nepangkeun ngaran kaula Batara Sangkala geuning ngaranna mah sarua jeung aing an beda aing mamake baka ari baka teh gede ari mangan ukur sangkala Banjar Karang Pamidangan di mana di Kayangan Suralaya putra saha kieu-kieu ge aing mah putra Batara tak Batara kata ka naon teh tah eta bapa aing ngaranna Batara Guru aing Batara Rugu Batara Guru mulun ta eta bapa aing Batara Guru datang ka dieu rek naon erek minta baju kapan lebaran anak ge geus beres islain deui ai lebaran mah baju Idul Fitri ai ieu mah baju kerajaan jadi rek minta raksukan waya di kaula ora kapindo gawe wah pan ieu mah budak ngajak ribut deui ngajak ieu teu bener ieu raksukan teh geus teu beunang dibuka deui ku aing pokona ayeuna mah buka we lamun ayang salamet bi mundur bi lamun kitu carana ieu budak nantang yuda ka kau sok maju stiker saya widi Batara